Syukur wajib, kufur wajib. Adratul kiram wal mukarramah ieu suatu kabuktina teu kosong teu ngawur. Bilih teu jelas moal ieu. Sudah kugawe dieuna cepiana ngadu dada lewat. Ini kudu dipariksa bener-benernya. Apa teh hate kemudian jadi lamun aya nu kita sok kadenge. Sami bae sami. Mangga kupikeun mana aya hikmah sinarang manfaat. Namun alami teh ngaosna, nyeri tadi. Nyeri ciri-ciri Allah kali. Diriwayatkan ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Usulna anjeunna ayeuna ngadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kieu. Di zaman Bani Israil ayat 3 jelema. Kade di zaman Bani Israil ayat 3. Kade ulah kieu di zaman Bani Israil ayat 3 jelema. Salah, ieu mah sageliji. Di zaman Bani Israil ayat 3 ayat 5 jelema. Ari jelema teh dikirna ti bapa, ti imah. Lamun ti bapa mah jelekong. Benar? Oh. Tilu jelema. Julja teu sarua, julja teu sama jelema nya. Tapi indah. Dalam sarua mah dieu atuh. Si akan eta. Mun sarua kabeh beungeut nya. Yo. Ada wah, masyaallah. Indah. Nu kahiji jelema teh di zaman Bani Israil aya anu ngabogaan panyakit corop Pak punten. Corop teh naon Pak? Corop buduk. Corop tongir. Corop. Buduk gede berenya. Rajana. Kuris manusia mawa kantong dengan jantung bodas. Kuris. Kangkung atau mau kangkung. Hiji jalma teh aya ngabogaan panyawat. Soal di zaman Bani Israil renungan kamu urang sadayana insyaallah. Nu kadua aya anu dikersakeun ku Allah teh mastakana teh rambutan alias naon? Botak. Cik pang jago-jagona di dunia saha? Nu botak. Langit di pereupang. Asa bading. Botak. Ada salah orang di botak. Hiji anu corop, dua anu botak. Aduh, era namanya sudah cilok. Insyaallah kabayang ibu-ibu. Nu katilu mah Pak RW jalmi di zaman Bani Israil harita aya anu dikersakeun ku Allah teh gaduh panyawat buta. Buta teh lolong. Buta hejo. Ari buta dan ningali ari hejo. Insyaallah. Buta hejo. Padahal urang buta hejo teh buta. Sakieu-kieu ada dengan di baheula. Alhamdulillah coba lamun diajakan paninyata ka Sulaiman. Nu sigana Sulaiman teh. Tapi da bararuta. Hejo kana naon tah? Kana duit diduikeun hejo. Boloto. Allah karim. Keunda syukur istighfar. Ade, ieu aya jalma anu corop, kadua aya jalma anu botak. Ada saya dina kuis ya. Hiji jalma anu corop, dua aya jalma anu botak, tilu aya jalma anu botak alias lo.
anu tiluan teh ya. Ku Allah eta anu tilu jalma teh nu geuring teh bade dinaon Pak? Bade diuji, bade dicoba. Malaikat turun ngadatangan maranehanana, tapi teu ayeuna nyarupikeun malaikat. Di piwarang ayeuna malaikat ku Allah Subhanahu wa taala turun anjeun ka dunya. Pangheulana anu didatangan teh ku malaikat nyaeta jalma anu corong heula itu. Pangpayuna nu didongkapan ku malaikat jalma nu naon? Ngarupikeun jalmi. Ngarupikeun aki-aki biasa ngarupikeun jalmi biasa eta malaikat. Wah, nu corong heula ieu rek diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Cek malaikat ka eta ayeuna jalma nu corong naon anu pang dipi ka hayangna ku anjeun? Naon cenah nu pang dipi ka hayangna ku anjeun? Hayang mobil, hayang iman, hayang awewe, hayang naon? Jawaban eta jalma anu corong boga panyakit kudu teh kuring mah mung mobil, kuring mah mung ayeuna iman halus, tapi kuring mah hayang halus rupa. Eta apa kahayangna teh Pak? Ditaros ku malaikat naon? Dipikayang ku anjeun. Hiji aku mah hayang halus rupa. Supaya batur teh ningali ka kuring teh ulah naon? Ulah geuleuh. Teu aya jalmi nu wantun nyaketan. Jararauhan we. Masyaallah. Kawas Allah. Matak begitu ayeuna malaikat dongkap di piwarang Allah, nu pangpayuna ayeuna disuhurkeun ku anjeunna ternyata hayang halus rupa siga batur. Itu Pak, eta hayang halus rupa. Allah karim. Bu Bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma ku malaikat diusap. Beda usapan malaikat jeung usapan ayeuna Bapak diusap ku malaikat mah ijab bi kudratillah kun fayakun. Mun paetem paling dia wes. Ieu mah ku malaikat mah Pak inilah kalawan izin Allah eta si penyakit corong teh Pak ngadada teu aya diusap gitu kan teu aya Pak cager tah normal deui siga jalmi biasa Allah karim. Naon tah nu cager teh Pak? Panyawatna naon tah? Corong leungit saharita inilah kalawan izin Allah Subhanahu wa taala. Cik ayeuna sanggeus awak anjeun halus, sanggeus awak anjeun ayeuna cager, kuring hiji deuk ngasokeun ayeuna ka hayang atawa deuk ayeuna mere ka anjeun. Naon anu pang dipi ka hayangna ku anjeun? Tuh, ibu sanggeusna ayeuna badanna sehat, malaikat oge nawisan deui. Cek malaikat naon harta anu pang dipi ka hayangna ku anjeun. Nu corok ditawaran harta tapi geus cager corok cik ayeuna naon cenah harta nu dipi ka hayang ku anjeun. Mun ka Pak Mas naon cenah harta anu dipi ka hayang ku anjeun. Paling kieu urang angkot 5. Terus detik ting cenah angkot. Bu Bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jawabna eta jalma anu corong anyuhunkeunana onta. Naon cenah Bu? Onta. Oh hayang onta. Su malaikat teh dipasihan onta anu keureuneuk. Keureuneuk teh naon Pak? Hamil teh naon? Hamalayu hamil. Hamil teh membawa pikulan beban. Dia begitu. Alhamdulillah bapak-bapak ahli kawasan urang Cicukang mah katawisna sarana baraduna ada rempung tikdang beda bapak-bapak jeung ibu-ibu. Lamun ibu-ibu mah kembungna di tengah teh di jerona aya naon aya orok bener teh. Upang ibu-ibu patuangan agung teh di lebetna aya orok. Nah, teu mustahil ujug-ujug naon. Ade ujug-ujug badak di jerona aya naon. Tapi bapak-bapak ulah salah di jerona aya naonan.
zaman insyaallah. Lain cekuring mah di jero teh aya gajah. Aya gajah teu percaya sok we geura tah bukakeun aya tulalena. Gajah duduk. Ji ibu apura dosa. Nu disuhunkeunana ku jalmi anu coroma naon ka? Onta. Dipasihan onta ku malaikat ontana keur naon tah? Keur geureuneuh sabroleun. Masya Allah 10 bulan bari ngadoa eta malaikat muga-muga sing berkah ieu onta ka anjeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos Pak sakitu tah. Jadi dibere naon tanggung jawab Bapak? Ibu? Onta. Sing berkah ieu onta, sing ayeuna manfaat ieu onta keur saha? Keur anjeun. Beras ayeuna malaikat ngadatangan ka jalma anu nomor katilu. Aduan yang puji alhamdulillah. Oh. Jalma anu nomor aduh didongkapan ku malaikat saur malaikat kieu naon anu pang dipikahayangna ku anjeun. Naon nu pang aya anu pang dipikahayangna ku anjeun urang Cicukang teu aya urang Bani Israil naon langsung penyawatan nu kadua ari botak teh oh bukan. Masya Allah saya kangen di depan banyak setan. Jawabna bener pisan kuring mah hayang alus rambut jeung leungit sagala perkara anu mantak ayeuna geuleuheun batur. Da ieu mah botakna beda ti batur, Pak. Rujit ningalina ge, Pak. Geuleuheun batur teh ningalina ge. Sebit. Allah kali. Ijit ningalina ge. Sedil ningali sia gade. Botak we. Geli, lindung. Teu ngeunaheun teh nyaman ningalina. Ieu mah di Bani Israil di dieu mah. Iya, ada di dieu beda RT. Masya Allah. Di Bani Israil RT kade. Ulah sok ieu. Oh, anjeun hayang alus rupanya cenah aya siga batur. Sisir kapake. Sampo kapake. Kuring mah pati ayeuna naon deui yang citu we ningali batur nyisiran. Sampo mubanjir kuring mah meunang ayeuna teu balap naon ge. Balap rambutan oge, rebutan dengan menang sampo ada teu kapake. Kenyampuan naon. Masya Allah. Pokona hayang aya naonan ye. Hayang aya rambutan, hayang bisa gaya siga batur. Hayang bisa dikagigirkeun, hayang naon geus macam-macam, jeung hayang diporeh-poreh sagala. Cukup budak-budak. Apa hayang diporehkeun? Nang teh dipoeh. Kalau Muhammad kalau tah, ayeuna naon atuh? Diusap ku malaikat, ibu nu dimuliakeun ku Allah, izinna Allah. Ngadak-ngadak naon deui? Kun fayakun, aya deui naonan? Rambut ancol kieu we ibu. Masyaallah. Jol kieu we tah dikieu alhamdulillah. Botakna cager harita keneh cek malaikat naon harta nupang dipikahayangna ku anjeun. Naon harta nupang dipikahayangna ku anjeun sanggeus hulu anjeun aya naonan? Aya rambutan. Ibu seneng rambutan? Seneng. Insyaallah. Komo jeruk. Diusap teh Pak aya di rambutanna. Cik ayeuna naon anu pang dipikahayangna harta ku anjeun? Jawabna eta jalma anu tadina botak hoyong sapi Gusti abdi mah. Main kapacapung. Ade anu tadi onta. Bisa dina kuis nu kadua naon? Sapi. Sapi naon? Sapi reuneuh deui wae. Sapi nuhna. Sapi kira sairama.
sapi anu nuju bari ngadoa eta malaikat muga-muga ieu sapi sing berkah keur anjeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itik terakhir merupakan garis finish eta malaikat ngadongkapan kana nomor ka 3. Malaikat ngadatangan jalma anu nomor ka 3 nyaeta jalma anu buta alias lolong ceuk malaikat cik naon cenah dipercaya ieu ku anjeun ye. Buta, lolong. Kumaha waliranana pasti lamun urang dia anu lolong. Jawabanana hoyong naon? Bunta. Hoyong bunta, hoyong cager, hoyong ningali kumaha ayeuna awewe teh. Oh, kumaha ayeuna nu ngaran ayeuna domba teh rupana ngan ukur beja jeung beja we aya domba teh bari ka apa rupa bentukna kabayang we nya. Allah karim itu guru mending endah gitu. Dekat ningali dan nampak. Buta. Oh anjeun teh hayang naon? Hayang ningali siga batu. Begitu ibu Allah Subhanahu wa taala diusaha-usaha malaikat kale eta ayeuna socana izin Allah biidznillah tiasa ayeuna ningali paerot aduh geuning ieu nu ngaranna ayeuna pasaha ukur ayeuna nguping naon-naon we ngan mah ari Pak RT teh nu mah ari Pak RW nu mah ari Kang Aman dia bisa Allah kali begitu dibuka tuh geuning ieu geuning kasep naon anu pamimpi ka hayangna ku anjeun jalma anu ayeuna buta alias jalma anu lolong hiji jalma buta mah geus puguh hayang ningali ngan harta nu tadi mah dibere onta nu kadua dibere sapi ieu nu katilu jalma ayeuna lolong mah mintana abdi mah hoyong me hoyong naon me ari me teh me beda me jeung domba. Domba mah bisa, memang mah bisa domba mah. Tapi domba bisa me galin, me badot. Me badot, pokona me. Tapi eta mena ku malaikat dipasikeun mena keur ayeuna naon tah? Ade ulah awak kami camola harta nupang dipikayana ku anjeun jawab ngambe ku malaikat di pasian be anu geus anakan lain keuneuh deui ieu mah naonan anakan ari anakan mah kaluar geus teu dina jero beuteung deui anakan Pak ari sapi mah keuneuh onta mah keuneuh me mah anakan dibikeun ka jami anu nolong dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala gancangna jalma anu tilu geus disenangkeun ku saha ku Allah Subhanahu wa taala alias geus jara disenang ya Pak gancangna jalma anu tilu geus jadi jalma anu naon ya jalma anu senang panyakit ini harta banda ngarokahan musi ieu salebak onta musi ieu salebak sapi musi ieu salebak embe ontana ngalobaan sapina ngalobaan mena ngalobaan beasna nah awas geus aya di urang nu kieu duitna ngalobaan sawahna ngalobaan beasna ngalobaan awan Masya Allah hutangna nusia salabak onta nusia salabak nandu sapi nusia salabak daimbe saterusna malaikat datang deui kamaranehna kalawan ngarupakeun jeung paningkah anu ti heula lamun mimiti ngarupakeun aki-aki ayeuna oge ngarupakeun deui aki-aki
Diwaran ku Allah tuh datangan tuh si jalma anu naon, si jalma anu tadina colok ayeuna mah geus jadi jelema geus beunghar otak kabehanana nu manehanana. Oh kitu mohon saur ayeuna mah asal Allah ka malaikat eta malaikat digulungsur deui ka bumi nyarupakeun ayeuna parinta anu sami sareng ngawitan dongka. Amun ayeuna ngarupakeun ayeuna jasad aki-aki nya aki-aki deui datang. Pertama nu didatangan jalma nu naon Pak? Jalma nu colok. Cek malaikat kieu Pak. Saur malaikat kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuring teh jalma miskin. Saur malaikat kuring teh jalma miskin. Geus jauh perjalanan kuring. Geus ayeuna teu boga bekal keur poe ieu oge. Geus ayeuna teu boga modal poe ieu oge. Geus capek kuring teh. Geus di perjalanan capek ngan dipasrahkeun ayeuna ka Allah bae ku anu dimuliakeun ku Allah. Cik kuring mengka kanjeng demi zat Allah. Oh, saur malaikat ngarupakeun saha? Nu parantos masihan rupa anu alus anu kasep, rupana alus ka anjeun. Kulit anu alus bersih ka anjeun jeung dibere harta ku Allah Subhanahu wa taala. Cik menta hiji mah cenah naon ya? Onta keur bekal nepikeun ka perjalanan kuring. Penta onta hiji anu sok kitu seueur teh kumaha wae ngajalma anu colok Pak. Nu tadi ngacolok dia, tapi geus dari jelema aya mas beunghar. Geus eta onta teh kabeh. Kumaha dipenta kitu ku malaikat kok? Walaranana cing. Minta cenah teh cing berbekal ayeuna ka mana ya? Berbekal perjalanan kuring. Ari teh mana teh ibu nu dimuliakeun ku Allah loba deui kaperluan. Loba deui enak aja. Dihitung-hitung teh lutung. Emang siapa? Tuh, gua kan dimulai berkuala. Ese, aing tinggalan naon teh. Ala duit teh, nepikeun ka jadi beunghar kieu teh ese, banting pulang. Oh, ayeuna anjeun rek menta anjing. Kela, sorry. Daya. Sorry coy. Kudu mereka anjeun. Ladang kesang kuring, kuring dihina kuring baheula. Masyaallah. Ibu apa udah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Temalana kitu tah jalma tah jalma anu cadina colok. Loba alasan, loba di kaperluan. Cek malaikat dieu-kiekeun ibu kuring asawa wo ka anjeun. Asawa wo cenah teh ka anjeun. Wah, wawuh di mana cenah teh? Wawuh di mana sok? Lain cek malaikat Pak. Asawa cenah kuring teh ka anjeun, lain anjeun teh. Nu baheula mah cenah breto mah. Buduk corok awak anjeun teh. Batur teh na kareuheun ningali ka anjeun teh. Dikitukeun Pak ku malaikat. Geuning batur oge cenah karalabur ningali saha ningali anjeun teh. Jeung fakir di baheula mah anjeun teh. Fakir baheula mah anjeun teh. Terus Allah dipasihan naon Pak? Dipasihan onta, dipasihan ayeuna harta, nepikeun ka ngalobanna, jawabna ieu barang dikawuhkeun kaula. Bapak kula beunghar. Aki kula beunghar. 7 turunan moal beak. Gagabah teh. Cek malaikat lamun anjeun bohong maka Allah nu bakal ngajadikeun deui ka anjeun saperti bereto. Cek malaikat lamun anjeun bohong Allah bakal ngabalikeun deui anjeun sapertikeun bereto. Naon bereto teh? Kulitna corok deui jeung naon Pak? Kulitna corok jeung fakir alias teu bogaeun harta ontana teu aya. Tuh, lamun anjeun bohong saur malaikat. Enak aja. Sana pergi.
Eta malaikat ngadongkapan saur Allah datangan ku anjeun nomor kadua jalma nu naon? Geus kitu terus ngadatangan jalma nu kadua nyaeta anu asalna budak teh sirahna. Lalakonna seperti anu di heula geuningan seperti anu ayeuna kahiji lalakonna alias kesimpulan nama teu mere. Di pentaan sapi hiji teh pak teu naon Pak? Teu mere. Jawabannya sarua gagaba tikaruhun kaula gagaba muna anu jumenta gawe atuh gawe Masya Allah. Akhirna ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah dua anu nolak tak Pak Bu dua anu teu masihan. Terakhir nomor katiluna eta ayeuna malaikat ngadongkapan ka jalmi anu tadina naon? Buta alias lolo. Sasauran malaikat seperti kanu tadi nyaeta kieu sasauranana cik cenah kuring teh geus di perjalanan can maneh naon? Can maneh barang dahar jeung ayeuna beak keur kokana pikeun kai suku teh moal maneh. Ari tembana jalma asa ngalolok mah kieu ibu walrana teh. Kuring teh bereto mah lolong. Kuring teh bereto mah naon? Lolong aki kuring mah ye baheulana teh naon? Lolong ari kudu diwartoskeun mah kaki. Baheula mah abdi teh jelema buta, baheula mah abdi teh jelema lolong. Ku Allah dibalikeun deui kuring dibere awas paningali Alhamdulillah. Pek anjeun nyanak sakumaha ayeuna kapalai anjeun cek eta jalmi anu nama Pak anu lolong pek sakarep anjeun da lain anu kuring titipan eta sadayana ti Allah teu ngaboga-boga sim kuring tuh saur jalmi anu nomor katilu jalmi anu lolong tadina pek mangga bade sadayana mangga sakapalai aki we nu mana rek mukeun nu rek mukeun ge cenah we ku aki sok. Tapi Allah eta teh abdi mah teu ngagaduhan da pungkur abdi oh jalmi anu naon Pak jalmi anu lolong teu ninggal ku dipasihan awas paningal oge alhamdulillah kami kusabab kitu mangga pilih aki palai ganapi aki meryogikeun canda ku aku demi Allah cek eta malaikat bu da buku malaikat mah taranaon atuh Pak barang dahar kuring moal ayeuna rek ngahesekeun kuring moal rek ngahesekeun ka saka anjeun cek malaikat cekel harta ieu ku anjeun cekel ieu harta kusaha ku anjeun kaula mangan sakadar nyoba kaula mangan sakadar muji ka anjeun kaula dipiwarang ku Allah sabenerna kaula lain jelema kaula teh malaikat teu beuki kaula kana domba teu beuki kaula kana sapi teu beuki kaula kana onta Allah kali ibu bapa nu dimuliakeun ku Allah tetela Allah nu karidho ka anjeunna kabenduan Allah kabatur anjeunna anu duaan nu dibuka bendu ku Allah jalma anu corok nu dipakeun ku Allah nomor 2 jalma anu kota nu dipika ridho ku Allah hiji jalma anu naon la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah kali wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pak kahartos teh Pak nu mana nu salamun ku Pak nomor katilu anu masrahkeun deui hartana di mana ketika butuh usaha Allah tong membantu mata ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah hirup anu sajati hirup anu bener mah urang teh kudu siga ayeuna naon tah ye apa nu kieu naon kieu sorban naon kieu teh tak sok rada ge kuring teh ari make sorban teh sabab can bisa Pak RW sesuai jeung ayeuna sorban naon ari sorban teh sorban
Sor pikeun, sor bere bantuan. Tah sorban anu hakikatna mah eta ibu panu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sorban teh sor bantu, sor bantuan. Bere nu mikabutuh teh ulah sorban we pagede-gede lain mah. Sorban gede nepikeun ka dikieu teh nya eta. Masyaallah ya karim. Tapi ningali digigeureun anu kalaparan diantep shopping jeung jalan-jalan. Itu gua panu dimuliakeun ku Allah kade. Anjeun ulah sok gede, pedah boga sorban gede. Kaya timbung malire kamiskin mung barang. Komo bagus jadi haji, ulah resep ku pamuji. Go, anggur masing getol ngaji, kudu leuwih bisa mawas diri. Itu sorban anu pada hakikat mata otak sok era anu make sorban can sorban kabatur teh bantuan. Teu boga atuh ngabantu kabatur kunaon, Pak? Ku tenaga, ku pikiran, teu boga ku duit mah. Ku doa kunaon? Ibu anu dimuliakeun kalau kantos tina sorban teh ngumpul ya. Sorban teh naon hartosna sekali deui, sing ngira. So bantuan sorga bantuan anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak Allah teu aya anu jago sadayana ge ku Allah dicanang deui. Tong sok ayeuna ngaboga-boga. Ya, sadayana titipan bisa. Ketika diambil ku Allah, enjoy saja. Ulah ayeuna narasula, ulah ayeuna kaditu. Sabab lain urang Allah Subhanahu wa taala. Intina la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Di mana anjeun syukur ka kami maka kami bakal nambahan kana nikmatna. Lamun anjeun kufuran ka kami nolak ka kami diberi nikmat ku kami tara syukuran kalah kufuran maka saur Allah tunggu adab. Maka saur Allah dagoan ku anjeun siksaan saha tambah siksaan kami. Diberi sehat alhamdulillah, boga duit alhamdulillah, boga baju alhamdulillah, boga udun alhamdulillah, boga sehat alhamdulillah. Itu boga budak ngalawan kabeh itu alhamdulillah sing saroleh salehah. Natijah tina ieu pertemuan, natijah tina ieu ayeuna pangaosan, insyaallah aya candakeun ka bumi masing-masing. Teu sadayana uning jeung teu sadayana apal ge pasti aya nu nempel hiji jeung yakin Allah Subhanahu wa taala. Oh, tilu-tilu teh aya anu dipikaridoo ku Allah teuing saha moal dijajan. Banyak, yuk berdoa ke Allah. Sing sararehat, amin. Sing paling terjantan dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Ulah jangan berjalan dengan syukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa sayyini bil hilmi wa jamalani bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa sayyina
hilmi wa jamalana bil afiyah Allahumma tawil umurana ya Allah ma'al ibadati wal istiqomah Allahumma akhina an uyunina tirina wa qulubil hasidi wa akhfaita innaka anta kulli syai'in qadir Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin